Ninggal batur gaduh motor janten hoyong hoyong motor. Ninggal batur gaduh handphone janten hoyong hoyong motor. Motor alus, motor butut, pokokna mah janten hoyong. Motor kredit, motor lunas, pokokna mah janten hoyong. Mutiara dari timur bapak mana camerut gitu, eta beungeut mana juga geprek level setan wae. Kunaon. Hayang motor atuh Pak. Ye, kunaon hayang motor. Nyeri hate engkos melihat pujaan hate ditikung ku batur. Maneh mah aya kahayang teh kudu pokpek wae atuh. Sakieu keur usum meurit. Ai bapak boga duit di mana? Pokona mah urang hayang motor Pak. Sok bayangkeun ku bapak. Urang teh good looking henteu, motor teu boga, harta teu boga, pokona mah rungkad Pak. Babasaan naon atuh? Aya meni aya basa good looking sagala bapak mah teu ngarti atuh eta teh. Kos? Pokona mah urang hayang motor, lamun henteu urang nya ka dulu kamar kos batur. Ai maneh kalampahan teh kitu. Tong boro kamar imah ge teu boga, imah rek kandoro kamar saha atuh kamar mani. Kos. Kos. Geus jam 3 deui wae euy. Meni sepi ngojek aduh. Setoran can bayar ieu. Saat mulai telepon nih. Halo? Dino, nuju sibuk teu? Henteu atuh Neng. Menawi teh ada apa kagerangan? Biasa jemput abdi teu di Cipadung. Tiasa pisan atuh Beb. Tapi aya teu bensin motorna, kadek yang mogok deui. Ada sayang, ada. Diantosnya. Oke Beb. Alah, kunaon ya si Boy? Tirup-tirup. Kunaon? Mogok motorna? Heueuy, motor mogok. Rek ngajemput Neng Listi wing ke Cipandung. Oh tuh, motor butut mah palit geuna ka Cikandung. Ih, si bolot. Ke Cipadung, lain ke Cikandung. Sia teh sadih mun aku. Ya Beb, antosan. Gimana kene? Mogok motor ge sayang. Lebih keras. Mogok motor ge sayang. Lebih keras. Mogok motor ge sayang. Lebih keras. Mogok motor ge sayang. Sing ledek aing, ledek. Motor butut dipapake. Awas ya mun papanggih ku aing di sate. Bolot. You have slain an enemy. Killing spree. Enemy unstoppable. Teng mana teng euy. Pan aing heueuh nu jadi teng nage. An enemy has been slain. Enemy rampage. Kos, kunaon maneh? Hayang motor jang euy, kamari ge urang nyeri hate ditikung ku si Tino. Yo, dirangkas loba hayang nu kumaha. Naon rangkas teh? Jual beli barang bekas. Lobanya, coba urang ningali. Coba hayang nu kumaha sok. Jang, urang hayang motor nu bodas, atur-aturna kumaneh. Soal itu mah gampang, datangnya ka imah daya bapak urang. Siap, serahkeun ka Ujang Codek. Zugur geura indit. Heeh.
nyanyi atuh euy. Aduh aing teh nyanyi Indonesia Raya atuh sia teh. Hei. Nyanyi atuh euy. Teh kalau karehe itu manuk teh cicing wae bawa mode sayuran gitu tuh beat kontrol Singkos kemana? teuing da tadi teh manyun wae kabur weureun. Ah, ngubur sadeu mah. Kamari ini singkos nu mawat. Ayeuna ngubur sadeui. Ceuli atau sepalemer eta teh. Turut bela sungkawa mang, urang yang sedih. Aing nu sedih mah aing ngomong ka mana sia ngajawab ka mana. Sarbot, Sarua tuh akur jeung urang. aing mah nyangu. Nyango tuh mang, da urang teh kudu dahar. Sia anjing, kan udah mah nyambung. Bolot. Kutuk oge ku aing da sia teh jadi magic home. Tah, ieu cocok deh jeung singkos motor teh. Telepon ah. Assalamualaikum. Kang, iya nu kagungan motor bodas. Mohon, kumaha? Minat Kang? Minat mang, codeannya di pertengahan. Soalnya abdi di kampung. Siap, gaspol Mang. Ieu hargana 10 juta. Lumayan ah. Ayeuna kurang dicairkeun ka singkos 15 juta. Untungna lumayan jeung beli domba Garut. Kang, singkos mana? Teuing jang, dan tadi teh ini. Tabah ieu motor teh. Oh iya motor teh nya. Harus gini motor teh. Nya heueuh bah moal gagal tuh ujang COD mah. Sabaraha teh ieu hargana? Murah bah. Ukur 15 juta. Aduh, geningan mahalnya. Bukan teh bisa 7 juta. Abah mah da. Ke anak bah, ulah batu wartawan, mumpung aya. Oh sok atulah. Deal wae ayo jeung abah mah. Deal. Dia duitnya nya. Oh. Tuh. Euy, sip lah. Pak, ieu motor saha? Panyangun tuh eta si kaset. Pan ieu teh ke ujang atuh. Suraseri we, ai kaayangna dipangmeulikeun mah. Tah pas, kita cobaan atuh motorna. Sok, cobaan jang. Halus jang, motor tuh halus. Motor bodas, ujang poni. Ah, embung atuh kieu motor teh. Kieu kumaha kos? Motor hirup distandarkeun pae. Gua rem tukangan jeung bana leutik. Apaan ieu mah motor metik atuh. Pokona mah embung. Ujang, kaset. Reka mana ieu motor teh ieu? Embung. Ye, Pokona mah embung. Pokona mah embung. aduh, kumaha tuh jang ieu teh? Ya kumaha tuh bah? Sok dikeun deui duitna, moal jadi ah. Teu bisa bah. Eueuh undang-undang COD ngijinkeun kitu duitna geus dibikeun teu bisa balik deui. Alah sok Dikeun, bah. Ih, kumaha tuh ieu teh? Aduh.
boro-boro meuli domba nangis lok ti Bang Emok ge mau kabayar meureun ah. Teuing ru, teu make ru wae deui. Tong make ru euy. Teuing. Pan bolot teuing. Manyun, da tadi teh manyun kabur weureun. Ngubur saha mah? Kemari ini sih pas dikubur. Ayeuna. Ini saja. Eta mah itu maot. Ya, iya. Lebih keras gitu. Jadi lain kayaknya. Ya. Lebih keras. Lebih keras gitu. Ojek nih sepi ya teh. Keras. Bobok, bener lagi sayang. Ayo lebih keras. Bobok, bener lagi sayang. Ai maneh lalampahan teh kitu, Kos. Teh kaduruk imah saha? Imah depan urang teh teu boga imah atuh. Kamar Imah keong. Pokoknya nama embung.